Naik ngojek ya teh. Ah, Cep. Cecep kemana ya? Naik ngojek teh. Ngojek gitu teh. Sin hujan ya teh ah. Wah, kasih apa gitu? Gitu teh. Ah, kasih apa ya mah ya. Ah, kayak itu ah. Aduh ngadon darah weung di dieu ieu teh. Ah, ya ya nyanyi teh. Yang nyanyi. Heeh. Ieu tanggung jawab teh kasih Abah lamun si Abah nyanyi teh kudu disawer nya Ah, Bah. ya mah bulan we atuh. Kurang oge, Bah, nyanyi di panggung. Anu nyawer. Nya atuh ari di panggung mah ieu mah hitung-hitung intihan we. Atuh lain pokok lain fokus ku duit wae, duit teh nu kumaha. Akan aya duit teh, aya dua perkara. Keadaan, kemampuan, keuangan, lain deui ngalah duit di leuweung mah. Ngan ieu mah cuman saukur pergaulan ngarah keur jalan piduiteun. Anu teu nyaho di bejaan supaya ngarti kana ekonomi seni kieu carana. Bisi maneh teu nyaho sok ku urang di bejaan sabab da ari seni mah boh ngaji oge teu aya ilmu panutup. Gitu matak dek diturunkeun meungpeung hirup keneh ari menta mah ngan peda ayeuna dek mere laguna lagu panganten anyar. Aduh bah tin ayeuna talak tilu teh jadi bahagia jadi panganten anyar ayeuna. Ari kitu mah mudah-mudahan we Abah boga jadi panganten anyar. Amin. Abi boga panganten anyar. Karena abi ge gila bang semang tahun-tahun bubujangan ieu teh. Nya mudah-mudahan we sing menang jodoh atuh ti mana we ada hari jodoh mah jorok. Sugantina hiji jadi dua jadi tilu gitu. Teu naon gonta-ganti ge ku zaman ayeuna nu penting duit, pinter usaha malah duit. Ya apa? Ya udah gonta ganti awal ge urang kudu tanggung jawab erek nyandung ulah nyandung ku nafsu, ku kasih sayang, cintai aku karena Allah. Nah, ibadah ngajahit awewe teh. Ya, dan Nabi oge nyandung atuh ngan kumaha carana.